mantap urang masuk ulin kata tangga ge amih teu hulang-hulang sae nya ulin kata tangga amih teu hulang-hulang ngan kahade di tatanggana teu kenging diangge naon teu kenging diangge gibah ngobrolkeun batur dari kitu mah sami-sami keneh ari keur sorangan mah ngobrolna ku hate ari jeung batur mah ngobrolna ku kulisan kuletah sami eta oge teu kenging nya minimal urang mah terang lamun nalika keur midamel teh ya Allah ieu teh doraka tapi da resep tapi da doraka terusnya bolak-balik soknya da kateranganana sok dibabaca ku urang oge tadi memeh ngaos geuningannya muncan bisa ngalakonan tapi hate mah nampanan rumaos kalelepatan eta qobul sahna iman. Tadi mah laguna duka kumaha hilap deui abdi teh. Kalakuan nu awon resep lamun teh mah kumaha deui da resep mangga teh lain nitahnya ngan minimal tekadkeun eta pagawean teh doraka. Fahaditsun nafsi kal kalami bi alsin da obrolan galecok dina hate teh hakikatna mah asami we jeung ngobrol biasa baceo nya capetang cerewet kan jalmi teh aya nu cerewet dina hate ari kanaon ari obrolan dina letah mah jarang ngobrol lagi sapoe ge paling 5 kali ngobrol lagi nya rada mana teh repeh tah eta teh dina hate na ngobrol atawa cerewet teh cerewet langsungnya jiga naon jiga saha ya jiga urang-urang kan ari urang-urang meresep ngobrol tehnya tah sapertikeun kitu eta teh sami-sami wae naon efekna tina seueur nyarios anu teu diangge zikir yaksu bihi qalbun fala taku ghafilan eta teh ngakibatkeun kana teuas hate anu mana efek tina teuas hate teh susah narima kana papatah ti batur datang papatah geus nyiapkeun jawaban datang obrolan alus geus nyiapkeun penolakan terus sapertoskeun kitu. Jadi keur urang mah usahakeun minimal tarima heula cenah teu setuju neme dikoordinasi naon neme dibadamikeun neme diusulkeun sapertoskeun kitu cara-carana teh eta dina masalah peribadahan. Jadi intina mah keur anu resep ibadah da kana ibadah mah teu aya nu resep salares namanya teu purun sarerea oge sabab ari ngaran-ngaran ibadah mah pisurgaeun sedengkeun al jannatu huffat bil makari ari ngaran-ngaran pisurgaeun mah dirarangkenanana teh ku kateu purun ku kangewa. Jadi lamun teh mah aya nu ngaji ka dieu semangatnya teh teh perlu dicurigai sebenarnya mah jangan-jangan ada tujuan lain. Jadi lamun semangat tehnya maksud semangat teh lain berarti semangat ini semangat berangkat tapi hayang kudu ditutungguan ti poe Sabtu teh hayang gara-gara poe Jumaah eta teh hati-hati naon sababna sabab didinya setan ya, ngamainkeun strategina sok ini ka madrasah ngan tujuan anak ulah ngaji naon atuh naon we gitu teh cek setan teh dan setan mah nya teu katingali ngan peda karasa titik. Asli eta teh jam teh muhimmatun tos terus tereh tamatnya
tereh numpang berarti. Muhimmatun ari ieu eta hiji kapentingan. Qad ajma'al urrafu jalluhum ala anna afdalat ta'ati lillahil ula hifdzun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi fil malail khala. Dengokeun sakedap deui ieu penjelasan teh jarang munculna. Ya ari tadi awas kitab ieu mah moal muncul-muncul da ieu mempeng-mempeng ya kabahas. Anna afdalat ta'ati lillahil ula. Naon atuh pangutama-utamana taat? Ari taat teh naon atuh? Taat teh naon? Turut. Urang taat ka salaki berarti urang turut ka salaki. Urang taat ka bos berarti urang turut ka bos. Lamun urang teu turut ka bos kira-kira bakal kumaha? Pecat. Minimal diperingati. Afdalut ta'ah lillah, pangutama-utamana taat ka Allah nyaeta hifdzun li anfasin yakunu furujuha wa dukhuluha billahi fil malail khala. Ngaraksa kana tiap ambekan, kana tiap napas, kana tiap renghapan diangge zikir. Diangge zikir teh urang mah lamun nguping bahasa zikir teh nu kabayang naon? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tah eta zikir teh padahal ari zikir teh bahasa Arab zikrun, artina teh eling atawa inget ya. Zikrul qahwa, inget kana kopi ya. Jika gitu zikrul bustan, inget ka kebon. Ari urang mah kan mun nguping zikir teh wah zikir teh berarti la ilaha illallah, padahal zikir teh bahasa Arab artina teh eling atawa inget. Naon nu kudu diraksa? Khurujuha wa dukhuluha billah. Ingat ka Allah. Ari ingat ka Allah mah teu berarti Allah, Allah, Allah. Rek kumaha urang salat atuh sedengkeun salat teh lain lapan Allah wungkul. Rek kumaha urang ngobrol sedengkeun ngobrol teh jarang lapan Allah kabacakeun ngobrol mah. Ari tadi eka mana aya lapan Allah henteu? Tadi tas di mana? Rek kumaha bisa urang naon? Berbicara berbaur jeung batur lamun terus-terusan Allah, Allah. Daripada naon? Daripada alus tungtung nama henteu kitu jelema teh rada gelo mah. Tah kan jadi kitunya. Naon maksudna? Maksudna ieu ucapan Allah atawa eling ka Allah teh dina hate. Dina lisan mah ngobrol teh hari engke buka rek jeung naon jadi moal ngabuburit ka Cineam teh tapi dina hate mah Allah, Allah. Atawa henteu kitu ge inget yen urang teh dibungahkeun ku Allah, inget bahwa ieu dunia teh didamel ku Allah, minimal sapertikeun kitu.